mama said slide. Kaum muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Aduh, yang kita tadi ngakuan baik capek. Teman boga pemajikan, kalina boga pemajikan tinggal ke naik aing. Geus tujuh mulu da yang teu dahar-dahar ieu ngakuan sorangan bae. Kumaha ya nasib aing perasaan geus 7 Jumat aing geus teu sasunahan. Nek sasunahan jeung bae isin aing geus nyaon ke tetangga lah. Dasar mah sempak aing nu nyeusehan. Geus baruruk sempak aing kulasun dak. Lah nasib aing kieu bae. Kumaha deui ja? Boga pamajikan mah parusi. Peng ngopi bae lah. Besok ngapuan bae teu pamajikan. Boga rokok. Beraha doang ya. Wah, tuh mau lobak hen rokok. Coba ya berahainya, hitungin lah. Jadi 2 kilo. Wah, tuh 70 sampai ke lebaran haji di mau beak-beak rokok. Ini ngopi lah bela. Mantap jasa Gusti nu agung. Semoga pamajikan yang memerdeka di dia. Nika rokok baik sampai ke supaan. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Ih, anda galauan baik deh. Geus ngeunah-ngeunah ngopi. Aram Aku aing di tanah persahabatan juara rengkel aing. Kenaon Nur? Kenapa anjing yuk? Aing Kamaran bae. kesel aing Nur. Kunaon? Kita ngahutang aing. Heeh. Hutang 20.000 tah. Aju? Aing tidak ngahutang rokok Oh. jeung korekna. Heeh. Geus kitu mah nya cek aing teh tahan rokok seberapa? Rokok atuh paling sabatang 1.500. Sabungkus berapa? Sabungkus signatur 16.000 paling. Jeung korek berapa korek? Korek paling 3.000. 3.000 nya. Jadi berapa totalna tah? Atuh kabehna 70 juta. Hah? Dia mah benar jeung geus itu. Oh, soalnya yang kemarin sarua ngahutang. Oh. Aing Lain kitunya. Beureun lamun ditotalkeun mah eta 17.000 nya. Tah apa aing niatna neuk 50.000. Heeh. Aing jadi nyokot 17.000. Aing minta kembali teu dibere ku manehna. Atuh dia menik ngahutang minta kembali. Cumplung dong gitu mah. Kumaha dibere hutang, hutang Salah, sing badeg ngahutang-hutang bae. Oh aing. Dajuna mah aing dibere ke sabatang doang coba. Aju boga rokok sabatang doang eta. Sabatang doang aing ku si Titin dibere sabatang doang amprek kan budaknya. Daju boga rokok sabatang da kudu jeung aing. Oh, Atuh embung aing mah. Baturan yang boga rokok sabatang mau baturan ku aing udah. Lah kitu ge Kang. Atuh kumaha deui cing aing ulah. Rokok aing mah loba, geus lah ulah. Karena resep bawa aing bu. Eta isukan mah digusur pe orang si Titin ngalunjang. Atuh lah karunya batur ge kerusahan gusur-gusur bae. Oh, jeung urang geus mah keur galau coba ngahutang teu diberehan coba. Pendek nambut korek ieu mah wayahna be minjem sakedeung we. Aju hari minjem digantian moal. Amprekan saya mengensa keces doang aing perang kita ngagantian. Aing meuli ge 3.000 ieu. Ieu dicokot sakit mah 1.000 kapotongna bayar kan 1.000. Geus minta be aing mah ge. Sampai ulah ngagantian. Oh, geus tah. Awas leungnya. Ngapain bae ieu? Ieu sih menengah hutang meureunnya ieu. Aing mah boga duit meuli sorangan, teu Piraku ieu paeh bae jeung aing maneh. Atuh teu boga wudu meureun. Pirakunya aing tadi geus ngerojokan ieu embe teh yang ngejuru. Aja mah embe dirojokan, mau bener hidup sangkena. Oh gitunya. Coba Bismillah makanan. Titik doang aing. Mintul apanya aing dikira. Betul meureun. Kudu dipasan deui kan meureun teh. Sedap tak mah ya aing.
Olah jangan minjem. Asa ngerasaan ieu teh surga dunia teh. Nikmat Kang. Terus ya. Gak deket-deket. Telepon aing. Kayaknya. Enak naon? Nyawa ka borong kencau dong na ya. Kayaknya. Das dia perongan bae. Kusalam. Di mana Den? Kunaon sih nelpon aing? Borong kencau. Cawa aing naging supaya aku kelong sama nek ieu. Aduh, pusing yang diisuk ieu cenah ngopi acan. Sedot. Beak, cawa aing naging ku kelong. Ke kemari beak kulasun, atuh aing pusing deh mah. Kulasun kabeh geus kebe tahun hareup sugan babuahan deui, sugan ke mah jadi babuahan nangka jadi cau deui supaya bisa dijual kayak mahal. Ajak-ajak aing bisnis cing le. Bisnis ning bisnis sama ngarugikeun gua Sugan gitu aing bisa macul setik-setik mah. Dicagi sok bae jualan toge jeung aing. Bener Ke kali pasar ya. Terus aing baik lah ya. Balik kemana sih ya? Aing ieu pogo ge kotok aing kene paraban. Di paraban amat aku moal aja. Kan gitu sih le. Soalnya pan peraku sih nu boga ge laku gitu ta. Kotok aing peraku teh laku jeung dia mah. Oh, nggak sering balik gitu. Oh nya, ulah ka dede nya. Ih, sia mah kitu amat. Kebabaturan nih. Tuh ulah nging sih naon baturan boga rokok hiji doang. Mus aing baik lah. Balik tuh. Laut. Kebabaturan pas gitu. Bagong dong. Kesel aja. Bener li tuh borongan tahu beak itu enak dia enak pesan ke dia ya. Aduh enak di online kan ku aing ya sing malah mau ta borongan tahu mah enak di online kena jadi ayana di dia doang gitu li enggak saya gitu mah li. Assalamualaikum. Kali suka menkaleng gitu kan. Wait, Din. Ada Din. Iya, ndak bisnis online tapi caun aku mah ya. Si Ali dianya. Muhun eta si Ali tadi telepon. Habis ini si Ali mah mana galopok. Gimana? Eta makana aing ndak borong cawe eta kumaha ndak bisnis online lancar. Itu mah. Memeran ke si Ali. Kesel aing. Bayang kencing aing. Serasana digustai teh kebabaturan. Itu. Emang geus memperjuangkeun manehna sampai ka maena kuari jualan cau coba. Tadi manehna pan ngeringkuk be. Nyatu paling ge. Kuari manehna bos cau. Geus sia milu bisnis cau jeung aing bae yuk. Cuman sia kudu neangan cauna di mana eta. Loba gitu nu bertonton ku aing, borong ku aing. Udah juga baraha jeung upah nanya aing. As gampang masalah upah mah. Penting mah aya bae eta cau. Saya di online kun ku aing. Salah gitu di ini ya aing yang maya hutang ka si Titin ya kesel aing. Nagihan aing bae. Kunaon jeung si Titin eta? Atuh pan kemari ge aing ngahutang dibere rokok sabatang dong. Aing ngahutang nama pan 50.000 rokok tanya jeung korek. Aing minta kembalian. Tadi kembalian rokok dibere sabatang dong. Ai dia mah edan tuh kunaon? Piraku ngutang bere dibere kembalian. Maksudnya mah kembalian teh yang beli es krim yang anak aing. Aing. Nggak saya gitu masih gawe bae jeung aing lah. Daripada rungsing bae di mah agak lumbuk bae pemajikan berbere-bere dahar-dahar acan meureun. Oh aing pusing Makanya nya mah. Makanya eta geus tangan bae teh cau ta di mana lo? Aing unggah pe pangawe na molor be aing pan nyatu be. Ya. Ngaguil pamajikan paling gitu doang. Oh, Pamajikan aing bekabaret pan ku aing. waduh sia mah bahaya. Eta manehna pusing aing. Iya ya minjem korek aing boga rokok sab. Iya ya bontot. Masya Allah. Nah eta rokok. Oh iya pusing lah kos kieu wajar. Nya mah susah aing mah jelema ipis pan. In korek teh hirup-hirup jeung di. Aduh, perasaan aing karak kemari eta meuli. Biar aku geus beak deui bae nya. Dia mah pan kurang sadakoh meureun pan dia ablag duit korek modar kieu. Oh, meureun nya. Tuh, hirup-hirup. Ke dia aing nu hurungkeun coba. Sia mancan boga hudu meureun. Apa sia mah sial bae kitu nya. Beureun. Iya teh hirup ku dia mah nya. Aing mah tilok sial jeung. Oh, coba aing aja Dia mah sial bae. Coba jeung tes sosmed teh kumaha teh? Galila aing geus nundutan geuna. Payahna bae ieu mah kebabaturan ieu. Ja aing mah lain bikang meureun. Saeutik bae geus minta tulung ieu mah kana Allah. Gak usah geus. Sedap tar mah.
Mantap ya. Kebun cau aing kosong mesti cokotan kabeh madu Mana, dijualan Jing? online itu. Oh, tanya. Boleh deh bisnis nama. Eta, Tin. Pokoknya sugan berkah eta causianya. Oh, makanya eta aing dengan sia ya supaya eta keisukan gedenya Oh. bisnis dengan aing. Oh, soalnya yuk. Ya aing yo, anak aing candi ieu ke ulin candi aing lagi nya. Oh, geus kayak gue kaing ditelepon ku aing. Oh, napa ngabaran dia nya. Rokok pot. Tadi ngobrol bajing sih eta tah. Mana dikorek ieu. Astagfirullah, kabina-bina eta korek kot dicokot. Pagong doang. Tahu beak korek kumaha nih. Pusing. Ngopi di bela. Ngerokok aing lah. Sim, rupi-rupi kieu bae. Buka pemajikan acan. Korek aing mana ya korek? Ai sialan dong korek aing leungit. Korek aing mana ya? Pan bagong doangan. Saat tadi nu nyokotnya. Iya, ulin tadi ka di saat tadi. Salah dong korek aing leungit. Setor doangan. Leungit korek aing lah. Dudung. Haras sembewet aing. Aing bukan korek. Ter aing naik bae di kibulan ko aing. Rumah aing mau korek aing. Mantap. Lumayan yang dijual ko aing ya. Diekspor ke luar negeri. Ya, lumayan modal nyandung di aing. Bosan ke pemajikan aing. Kok pahit? Ini yuk. Pahit. Pahit di bayi yuk. Wah, konstat atasan nama yuk. Bila waktu telah memanggil teman Mantap dulu. Ayo nonton dulu. Coba kan jule. Ayo dulu. Non bi tengah beleduk dari nggak ada yang itu sih ya? Gimana sih nggak beleduk? Jadi itu dong nih. Coba. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kunaon eta budak sampai katutung gitu. Kunaon sih ya? Itu mah korek aing perasaan. Ih mah korek aing deh. Dia mah korek aing. Saya kunaon eta tutung gitu. Ampura ieu mah korek. Aing tadi nyokot korek sia ieu. Pantesan. Aing maneangan eta korek. Pantesan korek aing leungit loba. Mampus ya ta. Mampus ya. Pus. Sabur ya lah, tinggalkeun.